Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, selamat pagi, selamat siang yang cerah ini, yang sangat panas ini kembali lagi. Welcome back to my channel, to my vlogger of the Cangor. Kabalak pak para gusam ngabalak sok truk payun truk. Abi mau bisa gancang margi ieu nyana kursi. Sok di payun abi lalaunan. Terakhir para mari baraya-baraya dimanapun berada teman-teman semuanya, teman sejagat raya se Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, dari masyrik lebih ke maghrib. Wilujeng wayah kieu ya, selamat wayah gini di siang bolong, siang yang sangat cukup cerah ini, sangat cukup panas ini. Berjumpa kembali dengan kami ya. Maaf ini kesiangan. Ini soalnya baru ambil ini guys, baru narik kursi ini. Saya di belakang narik kursi roda, narik kursi direktur. Tadi OTW teh dari yang seret tujuan Cililin, dan jauhnya. Tapi yang rekaman lebih tidak di pementasannya biasa gitu teh, jalan favorit, mohon jalan rawasin kan lowong gitu, jadi enakan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya keluarga dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman ya. Tidak kekurangan sesuatu apapun gitu ya. Selamat menyaksikan pokoknya perjalanan yang sangat mempanaskan banget. Harudang di perarugu guys ya, aslina ya, supaya itu gak bohong. Berjeng ya pelalaur tidak ya, kursi berat ya di tukang ya, section murah gitu, talina kurang biasa mah. Jadi amun ek tarik teh section ngabadigdeug gitu. Naon bahasa Indonesia ngabadigdeug teh? Ngebangkieung. Bahasa Sunda ngabangkieung. Sama lurnya di siang kali ini hari Selasa tanggal 28 menteu salama 28 atau 28 November 2022 lur. Kunaon abi poho deui kumargi kamari abi teu ngeplog, abi kalah ngaringkuk teparnya kamari terus bade OTW pisan ya, abi teh aslina teh teu bohong. Ulah deui rusuh marawa mobil teh kalem ya tuh. Ini palaurnya bet. Nah gitu dulurnya para warga Israel dimanapun berada, dimana wae ayana, mudah-mudahan sehat selalu pokoknya mah. Jadi inti namanya si vlog ieu teh bewarawe hungkul ya mah nyangabaran bae tempat tinggi bawa kamar itu teh abi teh tiasa ngeplog gitu. Gatot mohon gatot apal gatot al. Jadi we abi absen kamari ngaringku kamari muriang melas tiris ekelit pisan kamari asli nya aya rada leuheung ya, barejeng aya keperluan depan bade meser kursi ya. Wan jauh ka ditu tuh. Ieu mah bisa gancang di da palawan murag. Mohon. Pun ngabangkieung ya galalaunan ya. Kayak bisa percaya makanya tinggal ikut abi kursi nanya. Bodoh amat cenah percaya gitu. Aduh. Batuk masih kerecan beres lur, batik udut. Ampun teh. Jadi kamari teh kangen sebenarnya abi teh kangen balol baceprot. Ngan dibere gering mah bororaah yang edit-editan gitu tah. Marurung we abi mah disebut kamari mah. Mun hapunten teh keluarga ya sadayana anu parantos nongton dugi kadetik ieu, video dugi kadetik ieu beli suara abi teh pararuguh gitu tah. Ngobrol abi rada balol teh bogoh gitu tah. Da mohon sakieu ayana gitu tah. Si Mang Cangor mah kieu we geuning vlog teh kemajuan. Mudah-mudahan channel teman seraya namanya 25 teman ada masing aya kemajuan si channel teh terus si si YouTube teh di hari ke hari teh aya kemajuan gitu tah. Naon deui nya ongge di payun tapi bade ya satu ngarareunah teh gitu bawana asa logor gitu tah ngalianana da kurapia itu da. Kayak orang tinggal heula bisi naon teh ngaranna teh bisi ieu bisi dengdek gitu. Ka dihareup tong di daerah lowong we lah sukan aur nama ieu teh si kursi teh nutupan lampu tukang
Jadi lampu sentel lampu rem ketutupan nah itu palauran abdi teh medak tuh wani gancang baraya nya nyantai we lah kita launan nganting deui teh kamera teh da saayana we teu disudang setting teu naon gitu da bargi rusuh di abina ieu teh siang manten gitu tah janten saayana we jahapunten we bilih rumeuk bilih naon gitu nya bilih caang teuing gitu tah tapi kurasa mah ieu di depaulkeun gitu settingan kamerana teh mudah-mudahan mah sae nuhun sorana ge mudah-mudahan ulah leungit juga kamari mah asli saya mah capek-capek ngebalak-bak 15 menitan mah gitu tah sing horeng tuh dipencet si tombol tombol rekamna teh ai pas geus nepi mana video abi cing teu aya anu direkam tadi teh sing horeng tadi etakeun tadi dipencet pan basa mangkukna ieu marin kamari mah pan gering abi ngaringkuk tah basa mangkukna muhun basa poe lain minggu Sabtu basa Sabtu dah basa Sabtu mah abi teh kan bade nyeun 2 videonya palawarginya bade nyeun 2 video pagi sareng nya pagi keneh ngarek di 2 kalikeun gitu tah isi ngupload teh tah nu kahiji mah lulus tah aya tonton videona tah di sebelum nu ieu we pokona mah tah nu kaduana eueuh leungit suwe pan kayak orang tinggal heula di payun teh asa gogroprakan teu puguh ya isi murag gitu kayak dudus dia kayak di payun orang tinggal ya oke buat panjang tembok kowe beda langsung ditudup ya murahnya beli capek ting nonton murah misi bosan mudah-mudahan ulah bosan pokoknya matur nuhun para warga sadayana para sarojong nu parantos nya dukung ya channel gitu parantos ikut memantau kemajuan perkembangan ya channel gitu dari hari ke hari si video ke video pokoknya hatur nuhun pokoknya hatur nuhun turun ke sadayana turun ke dukunganana kana kerojonganana kana like komen share sareng oke hapunten atuh palawargi anu aya di Papua anu di mana anu di Aceh anu Sabang sampai Merauke pokona mah bilih bahasa abi teh ka hartos da mun abi teh ngage bahasa Sunda gitu ngage bahasa kalahiran abi jadi make bahasa Indonesia mah abi kada kewe enjing deui lah gitu tah gitu halo cenah bieu apaleun abi keur nge-vlog saya posisinya di ya, di Pataruman ya. Nah, kita pelawargi ya balal baca prote mudah-mudahan ya tuhnya bisa ngehibur gitu tah. Aduh teh bisa ngehibur baraya ge ngehibur abi sorangan. Nomor lagi ini video mah geuring tongtong sorangan we ku abi tongtong teh gitu. Dan salesna mah pura hoyong nongton cenah merudet cenah aya meureun nyabe ku izin kadang gitu kadang-kadang. Insya Allah mudah-mudahan kabeh nama biar tuh belajar gitu ta belajar naon anu kurang anu salah gitu ta diomean gitu ta gitu palawarginya alhamdulillah terus sadan ya terus lohor ya teh pengenan panas kadu kabe dirudup di payun beli panjang teuing kabe dirudup di payun hatur nuhun pokoknya sekali hatur nuhun terus hapunten bila aya cariosan sim kuring anu matak teu geunah kana mana anu matak nyelakitkeun ati gitu tah hapunten nya mohon dihapunten gitu tah margi da banyolan sim kuring mah kieu kadang kesrak gitu tah tapi mudah-mudahan mah teu jadi raheut kana mana gitu tah kitu nya keluarga ya rek kada keluarga hatur nuhun pokona hatur nuhun ku abi bade ditutup ditutup entong ya tutup tong oke belah itu weh tutup nama kagok ya jadi kayak ditutup pasal seureun gitu ulah ditutup di jauh kene tapi eureun teu gitu daerah abi kamari kitu wae bidona teh ditutup aya eureun teu gitu dah kewe di payun sakedik duh kieu ya barang bawa mah da karagok deh karagok section murah ge bawaan soalnya teu pagem meukeunna ya kurapia gitu dah pura golosor gitu tah ngagolosor ngabangkieu we abi ngagoler pura jeung jahe tah gitu ulah mun anu dulungan tah mun dulungan wala jeung wayah kieu sadayana nya dulurnya wilujeng siang wilujeng malam wilujeng pagi pokona wayah kieu we iraha we palawargi nongtonna gitu nya wilujeng wayah kieu we mudah-mudahan diberikan kesehatan ya diberikan kelancaran usahanya pokoknya diberikan nikmat ya anu tiada tara gitu tah
berikan berkah, pokoknya berkah selalu ya gitu. Tak kira aja pelornya ditutup terus dulu ka dia beli panjang teuing nya. Oh ditutup we akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engke ditinggalikeun yo yang nama okor sih bisi baju bohong. Asli ya mah teu bohong ieu mah. Ayeuna mah teu bohong, biasa lagi tara teu bohong jujur wae. Tak kayak paling payun bawa jelema era ikuran teh belah mana ya tuh batur ge marwa mesin tuh bisaan abi mau kursi 12.000 udah biasa pan udah biasa ribu batur ge sekali bawa tuh dia weh kami tutupnya kereta diharap tuh diharap setik di dia nya kami tutupnya kira lu itu harus tuh bisa bajakan bohong tuh asli abi mah udah bohong tuh dia pilih logor pan tapi pageh gini guys aduh nyantosnya tuh tutup datos waktu ditutup nah itu pelawarginya terus duit dia weh lah ya mana ya depan dimuter kena